Bismillahirrahmanirrahim. Jajaran kahiji 2 3 4 5 genep 7 ti palihanap. Kitab Tanbihul Ghafilin. Waqala sarang parantos ngandika Allah linabihi ka nabina Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Ma'nana wallahu a'lam bimuradi. Ya ayyuhal mudaththir, eling-eling jalma anu disarimbut. Kum kudu ngaradeg aranjeun. Kum kudu ngadeg anjeun. Fa'anzir, fa'anzir maka kudu nyingsieunan anjeun. Wa qala Allah ta'ala sareng parantos ngandikan saha Allah Gusti Allah ta'ala anu maha luhur Allah fi ayatil ukhra dina ayat anu sejen. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ma'nana wallahu a'lam bimuradi. Wa dzakir sareng mere peringatan. Wa qala sareng parantos ngandika sa Allah Gusti Allah ta'ala anu maha luhur Allah fi ayatil ukhra dina ayat anu sejen. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ma'nana wallahu a'lam bimuradi. Waruya sareng diriwayatkeun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu saestuna Kangjeng Rasul qala eta ngandika Kangjeng Rasul. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sannatin. Ari tafakkur sajam khairun eta leuwih alus min ibadati sannatin tinimbang ibadah sataun. Waman jeung ari saha jalma a'rada anu ngabalieur itu siman. Anin nadri tina mikir-mikir fil hukmi dina hukum. Wal mawa'idhi sareng pitutur. Wasiaris salafi sareng perjalanan ulama salaf. La ya'du maka henteu ngaliwatan. Naon ieu teh? Kho ain khiyalataini kana had dua perkara. Imma ayyaqtasiro boh anapun yang ngaringkes itu si jalma ala qalilin kana perkara anu saeutik minal amali tina amal. Wa yatawahhamu sareng nyangka itu si jalma annahu saestuna ari itu si jalma min jumlatis sabiqina ti golongan jumlahna jalma anu ti hareula ilal khairati kana pirang-pirang kahadean. Aw yajtahida atawa sungguh-sungguh itu si jalma ba'dul Arabna. Aw yajtahida atawa sungguh-sungguh itu si jalma ba'dul juhdi kana sawarehna nya
faya'zuma maka nyangka naun zalika itu perkara fi ainihi dina paningalina itu si jalma, wa yufaddilu sareng ngunggulkeun itu si jalma bidzalika kalawan itu perkara nafsahu kana dirina itu si jalma ala ghairihi ngelehkeun kalian itu si jalma, fayabtola maka nyieun pangbatalan bidzalika kalawan itu perkara naon sa'yuhu gawena itu si jalma, wayah bito amalahu sareng ngalabur naon amaluhu amalna itu si jalma, fa idza nadhara maka tatkala ningali itu si jalma fiha dina itu perkara izdada hirson izdada maka tambah hirson izdada maka tambah itu si jalma hirson kana nya sungguh-sungguh alat taati kana midamel taat, wa arafa sareng terang itu si jalma kusurahu kana gedongna itu si jalma an bulughihim tina nepina ka itu sabikin fid darajati dina darjat, fa nas'alullah maka nyuhunkeun kaula Allah ka Gusti Allah at-taufiq kana taufik li azkal a'mali pikeun anu pang bersih-bersihna pirang-pirang amal, wa adzamil barokati sareng pirang-pirang adzamna kabarokahan, annahu saisuna ari Allah mannanun qadirun mannanun eta anu seueur maparinan qadirun tur anu maha kahawasa. Babul ikhlasi wallahu a'lam bissawab.